Para mitra nuju ngabandungan dongeng nuju luna gelebugna angin rawa onong. Ye dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Atu ayeuna nincak bagian ke-71 para wargi. Dongeng-dongeng ieu henteu seueur dialog para wargi, namun seueur gambaran tapi narasi. Namun ngajelaskeun kumaha-kumahana. Tangke urang hartos namanya hoyong muninga kumaha sih ieu teh ki cariosna Aan Merdeka Permana rada benten para wargi, rada benten teu seueur dialog para wargi. Kitu diantawisnanya mangga atuh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun bagi mitra sadaya sami-sami ngabandungan dongeng. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Anu mana hartos nama naon teh ieu naon teh uploadna sadinten 2 kali. Seueur nu usuh 3 kali atuh. Moal kasih werer para mitra 2 kali ya aduh tos buntang banting luar biasa waktosna. Gitu nya diakeun dongeng teu gampil. Ieu aya prosesna para mitra. Aduh. Arang langka nu tiasa kontinu sababaraha taun naon teh para mitra munculkeun dongeng teras-terasan arang langka. Malah sadinten 2 kali arang langka para mitra. Mangga alhamdulillah Mang Jaya official masih kena tiasa. Namun duka umitos teu tiasa mah nya sadina sakali. Ada mangga para mitra gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun. Ayeuna nincak bagian ka-71 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung anu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna nincak bagian ka-71. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng. Para mitra anu mulia nuju sinewaka di eta patempatan tep nyaeta di hiji kerajaan anu katelah kerajaan Pulo Majeti. Malah memang kabeneran pisan eta nagara teh aya di hiji tempat sakuriling bungkingna para mitra sadaya di tingker nyaeta nu disebut tepku rawa-rawa teh. Malah sok kadangu kalan-kalan sora sasatuan dicai. Nya disagedengeun ti kitu sok katingali daya situ anu kacidang ngemplang nate. Malah sok aya nu lalayaran sagala rupa di eta patempatan. Kalang-kalan atuh manuk disarada oge di eta patempatan teu matak aneh lamun neuseuh kadangu ka eta patempatan nu disebut Balairung teh atanapi padepokan teh. Harita Sang Adipati Rangga Cumarios. Para mitra sadaya, Adipati Rangga Cumarios malah maha kieu Cumarios nate. Yaktos pisan kaulanu, eta nu kapungkur janten perjanjian teh kitu kaulanu. Namun ayeuna eta bangsa patalukan urang teh. Tos teu openan kana palangeran, tos teu openan kana aturan-aturan kaulan. Ayeuna masa kurem manusia nu kumaha bae oge, kumaranehna teras-terasan diganggu. Aya bangsa manusia nu resep ibadahna sina jalan teras, namun oge teras dibibitaan sina milampah jalan serong. Para pamimpin di bangsa manusia ge sami digarangu kaulanu. Para pamimpin di bangsa manusia ge nyakitu kene maranehna angger sinamingkin, namun hate sareng pikiran digoda sangkaneangan kauntungan ti jalma nu dipingpina. Kitu kaulanu. Parantos aya pamimpin anu sinasaraka, sagala dirawu, sagala disiku. Ajeun batur buntung asal manehna untung. Ajeun batu rugi asal manehanana senang. Cek Adipati Rangga para mitra.
Kangjeng Raja harita atuh rasa cumarios deui. Untung ambarahaya teu dibere kakawasaan. Bukituna meureun maranehna mah moal diganggu jeung digoda ku bangsa siluman silemanya. Saur Kangjeng Prabu Paramitra sadaya. Teu kitu Gusti. Anu namina jalmi pangkat kumaha bae oge, harkat darajat kumaha bae oge, sami digaranggu ku bangsa dedemat-dedemi, ku bangsa siluman-sileman. Aya salaki nu digoda sina serong salingkuh keti pamajikan. Aya pamajikan anu sina ningalkeun kasatiaan ka salakina. Alatain kabongroy ku harta. Kabongroy ku harta kaulanu. Janten di dieu atuh. Pokona sagala aturan-aturan anu aya patula patalina sareng ngaganggu umat manusia, boh ku tahta, boh ku harta, boh ku cinta. Tah eta gangguan-gangguan anu panghampangna teh Gusti. Kitu diantawisna manawi kauninga Kangjeng Prabu. Hal ieu teh dirugikeun atuh sakedik bahan katampi etang-etang bahan lenyepaneun Kangjeng Prabu sareng kumaha salajengna jisim abdi kedah kumaha dina ngoning mayunan ieu pasualan. Tangtos jisim abdi sadaya munut pituduh ti Gusti Prabu kaulanu. Kitu ceuk Adipati Rangga. Kangjeng Prabu Paramitra anu namina Kangjeng Prabu Selangkun. Saterusna tuluy cumarios deui. Sok Adipati Rangga tuluykeun. Cing kumaha atuh satuluyna. Sugan jeung Suban andika boga pamadegan. Dina ngoning hartina mah kaula mere putusan engke sangkan leuwian. Jeung deui sangkan leuwih hartina mah ditarima ku balarea. Cing kumaha kira-kirana? Cing. Atuh tah cing. Ari gangguan nu panghampangna teh anu kumaha jeung anu beratna nu kumaha. Saur Kangjeng Raja Prabu Selangkuning. Anjeunna tumaros deui ka Adipati Rangga Paramitra sadaya. Salajengna Adipati Rangga nelaskeun cumariosna ngeunaan anu aya patula patali jeung urusanna laporan manehanna tadi teh. Sumuhun eta wenu. Hartosna mah sumuhun diganggu welah ku rupi-rupi musibat nu teu peryogi dipidama. Contona bae nya ieu. Hartosna mah eta awewe anu nuju keureuneuh sinati soledat ditampian da sukuna diledot. Padahal sateu acana saur aturan. Eta awewe nu keur-keureuneuh kenging diganggu mun keukeuh maksa kapancuran tengah poe atawa wayah maghrib. Ari ieu mah saban waktu Kangjeng Prabu. Ta eta diantawisna anu hartosna mah kasalahan aya di pihak urang kaulanu. Da ieu mah bilih ku bisi rempan ku Sugan. Maklum ti payun Kangjeng Prabu nyebatkeun. Di mana urang atuh ngalaksakeun kasalahan nimbulkeun apes pikeun urang. Harita Kangjeng Raja Prabu Selangkuning gogodeg. Sabada anjeunna ngadangu katerangan nyaeta Diki Adipati Rangga nu ngajelaskeun hiji kajadian saperti tadi. Bu, aya ku telenges eta dedemat-dedemitnya. Nyaan. Kangjeng Prabu bari ceruk-cerek harita teh. Tapi henteu nya. Ari bangsa ono mengaganggu kitu. Ari bangsa ono mah henteu Kangjeng Gusti. Namun nya kitu apaan eta teh sadayana ge jajahan bangsa ono.
nya sahanteuna we anu dijajah ku urang, anu dijajah ku bangsa onom nyieun padamelan sapertos kitu, nu ngarempak palangran nu parantos ditangtoskeun, tangtos we bangsa onom bakal kaciwit kulit kabawa daging kaulan. Ieu nu janten ham-ham kangge jisim abdi teh kaulan. Namung hapunten sakali deui. Hapunten sakali deui hapunten. Malih mah Kangjeng Prabu. Aya murang kali orok dicok-crok polona, disedot sumsumna, sareng dikenyot getihna, usakadar diantep dina ayunan tengah poe. Padahal kapungkur saur aturan. Ukur orok nu dicacana kaluar wayah sareupna, atawa orok nu diantep di kamar poek sorangan, nu wenang diganggu. Ayeuna mah tos tarang ngemutkeun kana waktos kaulani. Da ieu anu janten kasalahan teh. Saur Adipati Rangga deui paramita. Adipati Rangga neraskeun sajelasna. Ngeunaan anoyo patula patali jeung urusan nyaeta kalakuan para dedemat-dedemi anu memang langsung biluk atuh ka Surajaya nu diparentah cenah para mitra sadaya ku Jaka Sampireun teh pikeun ngaganggu umat manusia bari teu puguh waktuna. Kangjeng Raja harita teh para wargi sadaya Omo nyebutkeun aya orok dicok-crok polo mah anjeuna abari terasa atuh meremkeun socana ngaraos hiji kajadian anu kacida cenah kejemna luar biasa kejem. Nyaan bu aya ku telenges kabina-bina etanya bangsa siluman silemi. Atuh ari kabudak-budak mah dimake digarangu nepi ka kitu. Komo deui eta orok. Nu ceuk beja orok macan boga kasalahan. Waduh. Cing kumaha ieu? Nyaan kaula ngarasa heran ku kalakuan dedemat-dedemit sarupa kitu. Saur Kangjeng Prabu ngagerendeng deui para wargi sadaya. Para mitra pamiarsa, harita Kangjeng Raja gogodeg geus kitu Kangjeng Raja cumarios deui. Ke Adipati. Eta teh naha bener? Naha bener caritaan Andika kitu teh atawa Andika ngasaukur jijieunan? Mere laporan sangkan kaula nyeun tindakan kejem ka eta para dedemat-dedemi. Hapunten Gusti, hapunten nu kasuhun. Sanes jisim abdi dadamelan midamel eta laporan kaulani. Estuning sanyatana kitu sakumaha nu katingali ku jisim abdi. Aya paripaos teu nginjem ceuli teu nginjem mata kaula nu jisim abdi teh. Dina ngoning hartosna mah nitenan kayan kieu. Katitenan ku jisim abdi ieu teh sumuhun Gusti. Janten ieu kajadian teh saleresna kitu. Jadi bener eta teh nya. Dawuh timbalan Gusti. Kitu pisan nu ku jisim abdi dititenan teh Gusti Prabu. Para mitra anu mulya sinewaka teuing iraha lekasanana. Sabab laporan-laporan nu ditepikeun nu ditepikeun cikeneh teh tetela ku Kangjeng Prabu Selangkuning teh dianggap hiji masalah badag anu kudu geuwat-geuwat direngsekeun. Da ieu nu matak para mitra Prabu Selangkuning mah tara ngalila-lila cenah pasualan. Lamun aya pasualan nu keur dihareupan langsung harita keneh dibereskeun. Da kitu kabiasaanana lantaran lamun dilila-lila bisi nimulkeun bahaya leuwih rong. Kangjeng Raja harita mere tugas, mere parentah anu unina kieu. Tah, sabada kaula narima laporan ti Andika. Ayeuna kudu ditalungtik leuwih gemet eta teh.
Kunaon bangsa dedemat-dedemit. Ujug-ujug boga pola kitu bae. Da meureun pasti aya ti sisi ti gigirna. Ayeuna nu jadi pertanyaan pikeun kaula. Jadi nu kudu ditalungtik teh nyaeta naon sababna eta dedemat-dedemit siluman-sileman jurig jeung gandarewo jurig jarian jeung sajabana nyieun pola kitu. Lamun eueuh anu mirucaan atawa eueuh anu ngamimitian atawa eueuh nu marentahkeun, ieu anu kudu ditalungtik teh. Cing hiji waktu mah kumpulkeun para raja bangsa dedemat-dedemit. Para raja bangsa dedemat-dedemit, para raja bangsa siluman-sileman, raja jurig jara gandarewo jeung sajabana datang. Kayaning raja siluman orai datangkeun raja siluman buhaya, malah nepi ka siluman-siluman keuyeub sime cacing lentah kungkang jeung sabangsana. Sina karumpul di dieu. Urang ngayakeun Sinewaka, urang ngayakeun Biantara, urang ngayakeun Babala Gempagan. Naon sabab musababna pangkanya kajadian ieu bisa kajadian ayana. Kitu. Sugan jeung sugan lamun urang diriungkeun, urang sama-sama ngariung. Urang nyieun hartina mah Biantara di dieu. Jeung deui manehna ngalaporkeun kajadian saecesna sajentrena. Ku urang bisa ditarekahan. Ku urang bisa diakalan kumaha carana ngakalan ieu pasualan. Sangkan ulah nepikan rekam. Di mana geus nerekam apaan? Nimbulkeun masalah nu kacida gede. Kitu bae ayeuna namanya. Kitu bae. Tangtukeun waktuna ulah dilila-lila. Sina karumpul di dieu. Sakitu. Saur Kangjeng Prabu Selangkuni, Adipati Rangga Gasik sumembah hormat, tanda nyangupan kana eta titah. Tapi ari Kipatih Wirabangsa mah kabireungeuh semu ngahuleng. Hal ieu para mitra katitenan ku Kangjeng Prabu Selangkuni. Naon sababna geuning eta Kipatih Wirabangsa teu haget, henteu gancang ngalaksanakeun tugas, henteu gancang reaksina dina ngoning waktu anjeunna cumarios mere parentah sangkan ngumpulkeun bangsa silum. Ieu hiji pertanyaan pikeun Kangjeng Raja Prabu Selangkuni. Harita atuh langsung Kangjeng Prabu Selangkuni tumanya ka Kipatih Wirabangsa. Ke. Ari kira-kira nanaon nuker di pikiran ku Anika he Kipati? Utimalan pangrasa Gusti. Salaresna teu aya nu diemutan ku jisim abdi kalawan daria kaulan. Namun jisim abdi bakal bakat ku hemeng we. Kitu nu mawi ge kaulanun. Yo jisim abdi teh hemeng kitu. Nyata ku hartosna mah sing sakur nu disebatkeun ku Ki Adi bieu teh. Kuki Adi sumuhun, Kuki Adipati Rangga nembe kaulanu. Saura Kipatih Wirabangsa. Naon nu jadi kaheran Andika? Pangna Andika ngarasa heran. Saura Kangjeng Prabu Tumaros. Atuh berabat we Kipatih Wirabangsa nerangkeun. Naon-naon anu jadi kaherana. Naon-naon anu jadi kahemengna cenah para mitra. Pang namah nu aya patula patali jeung laporan tadi teh. Jisim abdi teh ngaros hemeng kaulan Gusti. Naha salira mana ageng-ageng teuing perhatosanana kana nasib bangsa manusia kaulan. Ieu anu janten kaheran jisim abdi teh. Para manusia nu diganggu ku dedemat-dedemit teh sadayana ge urang galuh.
Ari urang galuh tepan kantos janten musuh satru kabuyutan urang kapur. Kitu priyogi kauninga musuh satru urang teh satru kabuyutan urang teh nyata urang galuh. Kahoyongna urang galuh hayang ngawasa ka urang sadaya. Namun nya kitu teh Kangjeng Prabu apan kantos ngikrar yen cenah kitu teh. Pokona antara hirup urang jeung urang galuh kudu napsi-napsi. Ayeuna tapi ayeuna nah kunaon atuh? Waktos geuning manusia urang galuh diganggu ku dedemat-dedemat, diganggu ku siluman-sileman, diganggu ku cenah eta juriga bujarian jeung sajabana, diganggu ku gandarwo kelong wewe jeung sajabana. Yunaha atuh Kangjeng Gusti make ngaraos hartosna mah ngiring sesah kitu tak kaula. Ye ari urang galuh pan musuh satru kabuyutan urang sadaya. Ye manehna teh saresna mah henteu resep urang kumawasa di Pulau Majeti kaulan. Pan manehna teh kantos bade ngarurug ka urang. Ayeuna nah urang make kedah ngahalang-halang bangsa dedemat-dedemit pikeun ganggu ka manusia. Tak ieu anu janten kaheran jisim abi teh kaulana. Dipatih wirabangsa para mitra panjang lebar atuh harita teh ngadadarkeun sing sakur kaheran manehanana. Ari manehna mah cenah teu openan bangsa dedemat-dedemit ngaganggu ka umat manusia. Lantaran ngaganggu ka umat manusia sarua jeung ngabantuan cenah perjuangan manehanana. Kitu diantarana ngadangu katerangan tiki patih wirabangsa samodel kitu para mitra sadaya Kangjeng Prabu selangkuni. Anjeuna gumujeng harita tepa. Anjeuna gumujeng atuh nya hartosna mah para mitra meninga gelenyu para mitra mun imut teh mah imut lajeng anjeuna ngawalor. Memang Kipati lamun ditetenana ku Andika mah kaula teh siga nu dengdek topi, siga nu dengdek kana kapentingan manusia, batan merhatikeun kapentingan dedemat-dedemit anu patalukan kaula. Tapi yeuh Andika kudu nyaho yen mana boga perasaan kitu oge ulah salah yen urang teh ayeuna bae disebut bangsa onom. Dan apanan baheula mah jauh ka baheula urang teh apan sarua bangsa manusia. Malah ari ceuk kaula mah urang ge ayeuna teh tetep bangsa kene manusia. Ayeuna tetep bangsa manusia. Ukur urang galuh we nu nyebutkeun urang bangsa onom teh. Urang teh sabenerna masih kene bangsa manusia. Kahiji alatan moyok ka kaula. Nyaeta tina asal jujuluk ka kaula teh Prabu Anom kumaranehanana dipoyok jadi Prabu Onom. Kaduana alatan jiga aya bedana. Maranehna mah aya di alam nyata. Ari urang cicing di alam gaib. Dabongan baheula milih pindah ka ieu patempat. Tapi najan kit jalan pikiran urang, adeg-adeg urang, kaperluan urang tetep teu beda jeung bangsa manusia. Kitu tak Kipati. Kangjeng Prabu Selangkuning neraskeun anjeunna biantarana. Ari Kipati wirabangsa mah para mitra tungkul bae, tapi sok sanajan tungkul ari hate nama tetep manehna teh beda pamadegan. Jeung deui boga cita-cita anyar. Da ieu anu teu katohyan, teu kanyahoan ku Kangjeng Prabu lantaran aya paribasa para mitra cenah laut jero bisa diteleuman, tapi hate cenah para mitra kulantaran manehna ngasdukeun yen bangsa onom ge manusia
hate manusia sok sanajan deet teu bisa kakobe. Saterusna Kangjeng Prabu Selangkuning cumarita deui. Ye pati, mun bangsa dedemat dedemit jiga boga kawajiban nyaeta tukang ganggu ka manusia. Pan urang mah teu kitu. Ukur manusia nu ganggu ka urang bae nu ku urang diganggu. Ari hirupna mah napsi we. Nya urang geus teu hayang ganggu deui. Saungga Kangjeng Prabu Selangkuning harita teh atuh cumarios panjang lebar tina urusan eta. Harita para mitra Prabu Selangkuning nerangkeun yen sabenerna inyana teh teu hayang-hayang teuing ngagegedekeun permusuhan jeung urang galuh. Kamari-kamari inyana memang rada kasigeung, dumeh urang galuh keukeuh peuteukeun hayang nyaatkeun ranca. Ngan sanggeus bangsa manusia anu ngaliwatan lendra anu sakanyahok maneh nama Raden Jakabantangin nerangkeun yen bangsa manusia butuh pangupajipa. Prabu Selangkuning rada mere omber, sok asal manusia sanggup ngajaga weuteuna bumi lamba. Kitu di antarana cenah para mitra sadaya. Waktosna see.